Jalan ah. Lupa pun. Boleh dong. Hanya yuk. Siap, pacar aing sia. Kenaan sia, ngadawang bae kasurupan sia. Kebeneran Asia. Geus tangguhan heula ti dieu. Kenaan sia di dia ngadawang bae kasurupan sia. Nyaho aing. Kebeneran. Dasar aing batur geus tangguhan heula ti dieu. Teh nyaho sia. Nyaho aing itu parugu. Min, sia ka mana bae ku aing diteangan bae. Nya kapanggih nang aing. Sia ditanyana budak-budak pas kolot. Sia nya aing di mana? Tanya bae di Google. Tak siap pinakeun. Emang sia teh sieun di dia. Renangguan ke kebonan aing. Musim kumbe tuh ke kebonan aing. Mana? Tanggal tahu ngabaduk tanggal gedang. Tanggal cabai musim arem gedang. Kita bapak aing kita tambah. Ini yang gedang atuh hiji mah jeung nyayur asam. Tuh ngalah tuh, nepi ngoser-ngoser sia kepuasna. Ih, itu mah teropong deh. Mana itu teropong deh. Itu daun gedangna doang. Bisa wes ya. Aya tuh hari yang gedang mah ngabaduk tuh. Atuh. Mana? Tuh hayang gedang mah tuh. Dak, ieu mau luhur amat. Sia sarua jeung kehe dia mah sarua bae jeung nyiksa aing. Kitu gaen tubuh merek gedang. Ari hayang nu hendek mah tangkal cecenet be kusut aya kantang. Ai sia bisa be. Bisa wes. Geus gerenek tanggal gedang sia. Ai sia anek tangkal gedang. Kok kasaran tuh parugu pajar aing geus dilupan di lur bae masih diandep kene. As. Sama cicing bae tuh bae na. Masa surian ban kon aing udang yo. Mere sarua jeung nyiksa aing. Kemana sih ya? Aing teh jadilah nyayur asemna balik. Atuh aing minum balik. Tunggu ngumpul. Benar, kenalan sia. Benar, kenalan sia. Saya tengah geru-geru aing. Benar, mana bae sia? Aing neangan sia tedek manggih aing. Di mana bae sia? Bersibuk aing. Sibuk naon? Tuh urusan tekal jauh, tekal urusan pabalatak tujuh ke aing. Dan di arah adik gue ini. Dan
tadi lagi. Itulah bagus kudu ngebantu pas apa kolot. Capek ya ngurusan. Capek ge pan kasih pan diberi duit. Dari situ diberi duit ah. Ayo tuh tadi tuh dulu yuk. Kan tadi aing geus main moro ya aing cangkeul aing cangkeul. Oh. Sia nungguin kebun serangan bae emang. Oh. Aya di sia kakak sia kamarana. Biasa eta mah ngedul jeung mana aing bari teh. Sia di serangan bae ya. Oh. Teu sieun teh sia. Untuk sen kunaon aing. Sia ti penting teh sieun. Itu aing orang ti dia manggi pocong keur ngararope aing kabur tanggal cau ge menirung rungkat gak tabrak ku aing. Eta sia bisa be nipuna sia ka aing. Bener aing mah engke sia penting ngilu jeung aingnya. Heeh. Berak ge isin neng ngilu banget pocongna. Memang kasih memang banget pocongnya. Eta aing menikah gugus sama ngilu banget pocongnya. Serem. Bisa mah sia nipuna lah. Goblok sia. Meni keur tatangkeupan gundila dage kena pocong. Tak-takna meni buruk-buruk. Si botak aya si botak. Lawan anakna. Bisa masuk aja si botak lagi leuweun. Aya ta aing tu tanggal cau meni ajur-ajur katabrak ku aing meni rumpan rungkat. Aing cetanan ku bapak aing. Babena meni geus nyajak-nyajak tanggal cabe sama. Tanggal cabe aing meni rumpan rungkat. Atuh eta mah sia melompat teu make mata, goblok. Atuh mata di mana yang kapoekan nyelu pocong bunget lari sina aing. Kasep teuing. Oh, ti dieu yo. Komat keur peuting mae bangkuan ti dieu aya nama eueuh. Eta bangku sanya, bangku setan gitu nya. Oh, meureun dah Nu si pocong bangku. Anakna eta jeung si botak. Ngana ngopi henteu bagi-bagi ka aing. Aingna anu sieun main nabrak tanggal cau benu aing tuh. Cekanan pan. Kebon-kebon sia heuh, malah pocong make ngopi heuh. Goblok kan yo. Kebon aing deres dibersihan mah itu meni baralah henteu. Tuh, mantes pesta ieu nya nang goblok pan. Goblok jasa. Mun kapanggih paehan bae setan ah. Tanggal gedang teh meni paranjang ku ditarikan ku jana. Oh, itu bae mani keur auh daunan. Kayangan gedang tuh. Malah diala ku cocodot, pocongna tuh bisa naik. Pocongan. Tuh eta Meni kagugu aing eta pocongna. hati diledek ku eta ku cucu ku cucu. Cocodot dot pocong bego cenah. Lucu atuh ya. Atuh. Lamun aing ilmu mah gigi ku. Atuh cocodot sama anu meunang meni kagugu aing. Cocodot teh manusia baheul. Tuh bedang aing ge mun sorbotan dak sabola. Atuh heuh, atuh diledek eta mah pocong mah da ku cocodot. Anakna eta hayangeun, hayang gedang. Mak ngambek pan anak-anakna heuh. Bakal ngambek pasti nage. Anu laleutik gedangan eta aya ge nu pararanjang doang. Pocongna bapana tuh bisa naik kena tanggal gedang lesang teuing. Oh, itu aya hiji leutik pasti nage. Teu katupian kene. Aing bae ga anu aya sukuan ti ditu mending ngoser-ngoser rek tanggal gedang. Si Karmin aing ti dinya meni labu-labu di pundak Si Karmin ka mah si Karmin. nyaho aing ge eueuh meureun. Waduh, da budak koin teh angan koin teh kapanggih-panggih. Biasa nage nya nu sok nyai rasem nyangan gedangna ka dieu bae ka kebun aing nya mah. Oh, sugaran kedeung aya aja mana heuh. Sugana mah motor aja ka dieu. Bisa jeung pocong naik. Jeung penting tanggalkeun teh di ngaheuh. Oh, kan jadi yang ngesiapkeun jeung pocongnya. Oh, iya cara jeung pocong acara aja ngeunaheun atuh jeung ngocong. Kayak orang putih sorotan ti dieu yo. Ronda. Suganan pocong berpesta ngopi ti dieu. Oh, Urang engke mah urang ulah sieun. orang iluan bae pan teh kopina. Engke urang harus balas dendam deui ka nyana. Mama mau bedak. Senakeun nyana nu sieun nena mah maokeun bedog pokona mah senang dibacok lah. Sananya barang ka ditu lah. Buruanan teh. Goblok nyambel lagi kecedok di Saung aing ge ieu meni teu urusan. Ieu mimiti aya ambenan jadi rarungka di punya. Ayo itu refleks urut naon. Eta urut ambena sama. Goblok teh bagus. Nah, saurung padut njot-njotan. Oh, si pocong mah goblok emang nage. Waduh. Hampura mang pocong bibi kunti botak tuyul. Hampura sadayana. Ya si cacangan na eta kunti segala. Gua mah ulah botaknya beurkeun anak ieu. Kamu teh si botak ieu bibi-bibina ya si. Oh, nyana keur ngintip itu tangga kamu di rumah. Oh, itu tuh meni nyong-nyong meh. Apa itu eta? Bukan. Eta bilik urut naon eta bilik? Itu si pocong. Aing nyeri cakeng. Urut naon sia? Ya aing gara-gara na eta tah. Aing naik tangkal gedang lalu teuing meni kokoseran aing ngogar di
tugu. Yung sa Asia, yung si Carmen po. Yung nansi emang nyana. Yung nyayu rasem. Kain ubi na ngambek. Mending ngosar-ngosar yang diudak. Anak apa dia nyampur. Aduh siya malayan kay maay. Tuh handap si pocongnya pasti ketepian gedangnya. Di mana emang ini sih? Ay, itu dah handap tuh ya. Ayung teh orang kading ayu. Oh, kami aing. Kayak yang diudak mau aku. Oh, tanggung jawab aing lah. Ibang sebutin ngaran aing 3 kali. Karena naon? Karman. Oh, Karman. Kejar aing sih ngaranna can diganti. Musia. Untuk, hati nuk nahan ngabut. Terus gede mana yang ngendek kagok ke kalau sebutna. Eta Karman. Aku kan jore jadi disebut Karman. Ya, sebetul. Si pocong kemana nih? Oh, aing mau ngomong-ngomong dari dia nah. Merinding. Saya mekannya. Ayo si adek mau gedang nyai rasa mal. Malah di Manggalau, Pak. Itu tuh daun tangkilnya pialaan tuh. Oh, rame lah. Jadi kepung aing ke bapak sih. Rame kalaunya. Oh. Ada bes nanti di ngata. Ketimpa gedang asap.